Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub di rencangan Kumang Guru. Seja neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Dharma. Ya dongeng karangan Apih Wahri Wahyudin. Sok sanaos ieu dongeng digarap Kumang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunjeureun sing ngajantankeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru diantos Kumang Guru etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Diantos Kumang Guru jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, tisukna Neng Ratih geus pulih berag kawas sabihari daek dahar tur ngeureuyeuh deui sakola. Puguh Neng Ratih mah karek kelas 2 SMK. Atuh kulawargana teu mang salempangkeun teuing. Waktu bubaran sakola Neng Ratih mandeurikeun maneh ngahaja diuk di pojok kelas. Kira geus yakin simpe Neng Ratih kusiwal ngaluarkeun bungkusan ti jero kantongna. Leungeunna ngaderegdeg. Heok! Bau semu hangru kaangse tina eta bungkusan. Lawon bodas semu kucel. Wujudna sarupa mayit ngan leutik. Sagede botol minyak kayu putih nu nengahan. Neng Ratih nyelang culang cileung heula. Sieun aya anu nganyohoankeun meureunan. Sanggeus ngarasa aman, Neng Ratih ngudaran tali anu meungkeut eta barang. Lipetan lawonna dikorehkeun ku hihideung patlotna. Ngan gorehel, gebeg! Neng Ratih ngarenjag reuwas nakeranan. Hampir bae ngajerit. Umur-umuran karek nempo anu kitu. Kesang tiis mimiti renung dina tarang Neng Ratih. Direret deui nyaan siga mumi ngan leutik. Tarangna nongnong, buukna bodas paranjang ting alewir. Kuntuna nyengir, badis rorongkong tur nyihung. Aya niatan Neng Ratih rek mulang, bari eta barang rek diculeukeun. Ret deui aya kertas sacawir. Neng Ratih panasaran. Kertas dicoeran ku patlot. Teu burung misah jeung eta barang. Laju dirongkong tur dibuka. Aya tulisan paselang jeung tapak nyak celak jiga getih garing. Kucuran ku gecih, joloy parencah sakarep anjeun. Kitu unina eta tulisan teh. Astagfirullahaladzim, ceuk Neng Ratih ngabirigidig. Tuluy lumpat keluar kelas, teu neulih barang anu tadi dibukaannana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita. Sajolna ka imah, Neng Ratih tuluy ngaringkeb di kamarna. Stres parna jigana mah. Mangsa sareupna Imas nya mana Neng Ratih. Nepungan Neng Ratih ka kamarna. Melang bisi kumaonam. Gap tarang Neng Ratih dicabak. Nyaan rada haneut. Neng ieu urang manggil mantri Aan nya.
Cek Imas nawaran. Neng Ratih ngan saukur gideg. Mam heula atuh, teras leuet parasetnya. Cek Imas mere tawaran anu kadua. Neng Ratih ayeuna mah unggeuk. Peutingna Neng Ratih teu milu tahlilan. Pangaruh paraset meureun. Panas nararap ngan antek ku leuleus jeung tunduh anu karasana ku Neng Ratih dina waktu harita. Mitra-mitra pemireutup dongeng Mang Guru, Irawanci tengah peuting, Neng Ratih ngalilir. Hese deui pitunduheun nalika nyangigir cangkengna karasa aya anu ngaganjel. Neng Ratih diuk tuluy nyingkabkeun simbut. Ngan breh teh, barang anu tadi diculkeun di sakola geus nyampak gigireunana. Neng Ratih ngadegdeg reuwas jeung sieun. Tuluy turun tina risbang, pundukna aya anu nepak. Neng Ratih rikat malik, rarasaan mah ngajorowok menta tulung. Sing horengan seukur calawak taya soraan. Neng Ratih ngadaprak leuleus, bakating ku baluas. Sing horeng dedegan anu ti heula anu mere barang anu noel Neng Ratih teh tuluy dongkok ngaharewosan Neng Ratih. Ucang pati, bayar pati. Ucang nyawa, bayar nyawa. Bapak Nyai, korban katelengesan jalma julid. Nyai kudu sanggup nyaurnya. Neng Ratih jiga anu katenung. Manehna ngan saukur unggeuk. Caranya enceng pisan. Banjur ku getih kalong keremit cembeyan mah engke oge bakal hirup sorangan. Joloy parencah ku Nyai, cicah mateni anu ngaroga hala Bapak Nyai. Ngarati Nyai? Ceuk eta tangtungan. Bari sakadet netra ngiles teuing ka mana boa. Mitra-mitra pemireutup dongeng Mang Guru, tinggal Neng Ratih anu andiprek meh teu percaya kana naon anu karandapan cikeneh. Maksakeun cengkat gura-giru mungkus deui eta barang. Sup dikajero kantongkeun deui. Niat isukan rek nyiar getih kalong. Rek nitah ka Mang Endul anu sok bebedil ka leuweung gede. Yeh, cag heula nya heuy.